yuk ngareneng di kantor moal kabuluan belut ge beda we anger ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda Pak di beda-beda ku beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae beda ari pupus mah pejabat orang penting orang pangkat nu beunghar eta mah pupus anu jajab ka makamna ge mobil ngabring dikawal make sirine da pupus upami paeh mah mangga tingali jalmi nu teu aya kagableg anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas kuburan aya kelas hiji aya kelas 2 bari sarua di ruang dah henteu sugan bade di kelas hiji bapak dikurebkeunana sumuhun ngagalina rada jero abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae bisa tapi sukuna nolol teu bisa nah kabina-bina teuing atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker marake sapatu kelenci ya geus keun bae ka mana we ceramah mah penting marame we ada teh maka seri mau bubar bangsa aing mah tah kade bu pak ya Allah ya Robi ya lamun hayang nyaho jelema sarua di mana cobi tinggal di lebat masjid didinya karasa jelema sarua ustad jeung koboy dangdut ngareneng di masjid mah meunang tukang macul jeung direktur ngarendeng iya boleh ijazah SD datang ti heula sok disap hareup doktoranes kapanerian wayahna di tukang encan ngadenge peraturan di masjid puntennya anu SD kapalengker eueuh di masjid mana tempo keur salat berjamaah dipingpin ku hiji imam ruku imam sujud sadayana kompak di hadapan Khalik sang pencipta paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB urusan da moal mungkin imam ruku kela SD doktoranes moal miluan atuh bisa